Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco dimana wae ayana dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng tesangka lamunan laksana bagian ka-11. Ieu yasana Bapak Atolib. Sata acan di pedar ya dongengna sakuma biasa ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomena oge ngalaikna kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Untung sakitu oge aya keneh milik Budiman cuk mengondi ngamimitian nyarios bari ngareret ka Budiman. Sumuhun Mang, rupi nama pangeran teu weleh nang tayungan ka abdi. Nya henteu salah, sanajan sakumaha pinter jeung rea oge akalna, anu rek jahat mah kudu bae aya dina cilaka jeung kudu menang hukuman ti pangeran teh. Mung eta abi rada teu ngartos Mang. Gening wengi teh Mang mah sapertos anu uninga aya kajadian nganggo kulem di dieu serang aya rencang nanaon dupi anu wengi teh sanes polisi eta anu duaan teh. Oh nya ari nyaho mah henteu bisa mastikeun Mang teh ngan satadina ngahaja Mang mondok di dieu jeung dua anggota polisi teh satadina mah nyamperkeun siap sadia rek nangkap anu niat jahat sabab geus menang kabar ti salah sahiji jelema nu dihaja ditugaskeun geus nyusul katerangan-katerangan kieu eta teh ti heula Pak Sudarma jeung bapana Mugni atawa M Jajuli kungsi nitah sababaraha jelema terutama mah anggota komplotanana nu ditugaskeun keur ngarah-ngarah sakur kulawarga Haji Abdul Ghani terutama mah anu aya patalina tina ahli waris nu landasna nu baris menang jeung baris ngagugat waris harta kakayaan. Di antarana nu pangpentingna nya Budiman pisan geus sababaraha kali geuning ngakalanana teh gagal-gagal bae. Nya tina ngakalan surat wasiat anu asli teh nya kitu keneh bae bet ku Budiman pisan panggihna teh sanajan manehna nyahoan oge eta surat keterangan aya dina rahasiahna laci meja tulis nu digaleh ku Kang Haji Wijaya oge tetep maranehna ninggang dieleh. Ayeuna Sudarma geus ditewak Jajulina geus tanda tanganna mah tetep teu weleh-weleh hayangna ngarah pati ka Budiman teh sabab aya keneh sanyana mah sajabana eta dua jelema teh nu aya hak kana warisna ama Haji Abdul Ghani. Lamun Budiman jeung saderekna nu istri maot mah nya kamanehna baris ragragna. Saha deui kitu jang ondi pawijaya naros ka ondi putrana Jajuli rupina teh weler ondi. Har apan Sudarma teh sanes anak Mang Jajuli teh leres Sudarma anu lebat ahli waris anu diangkan ku ama Haji Abdul Ghani mah namung aya deui saderek-saderekna misah ibu ieu mah malah langkung pelit henteu nembongkeun anjeun margi padamal penting saleresna mah anjeunna teh kutan ti saha diterang geuning numawi abdi oge Kang mung kaleresan bae
sanes ngahaja salaresna terang nate keterangan nate ti dulurna pisan ti dahuan adina Pasudarma minangka nama Pasudarma kadinya teh dulur tere ular ondi ke asa pabelit eta keterangan teh cobi jelaskan sakali deui Surupa Wijaya. Oh kieu manawi eta teh Pajajuli tah sajabina kagungan istri ka ibuna Pasudarma teh aya deui istrina anu anom tah ti dieu gaduh putra hiji lalaki mung memeh ka Pajajuli ieu istrina teh gaduh putra ti anu ti payun aya duana nya ti dieu pisan abdi kengeng keterangan teh ti salaki nu jadi lanceukna abdi kengeng keterangan teh margi ieu teh sobat abdi manehna kantos ngadongeng ka abdi nerangkeun riwayat nu jadi saderekna mung tadi oge ku abdi disebatkeun ieu mah sajabina ti pinter teh pelit upami dina tindakanana teh buni pisan nu gerak nama Sudarma bae anjeunna mah mung sakadar adpis wungkul kitu oge sok perantaraan anu sejen nya rupina bae aya paripaos sabuni-bunina tarasi sanaos sakumaha budina oge moal weleh ka ambe buktosna ku kajadian wengi teh mah kapendak rupina maksa jahatna teh jadi eta teh titahan manehna sumuhun ngangkeunkeun mah nu wengi teh piwarangan anjeunna aya maksana kitu teh jalaran parantos katangkapna Sudarma. Ari eta jelemana bet ngabogaan senjata geuning Jang Ondi tangtos bae da jalmi ti gunung atuh nu wengi teh nu biasa ngacaukeun keamanan nu dianggo alatna oge ku sadarek Sudarma teh malah aya wartos tina wajib mah anjeunna pisan nu ngaturna surat wasiat palsu oge nu dianggo ku Pasudarma teh tiasa janten atuh upami kitu mah Surupa Wijaya. Ari saterasna kumaha eta teh Jang Ondi rupina bae ku ayana kengeng anu wengi mah ngagampilkeun pisan kana sagala buktos-buktos teh beuki ngiatan kana laresna Haji Abdul Ghani pupusna aya nu ngaracun teh oge leknan kurnia teh henteu wajar mautna teh sanes ku musuh tapi ku sadarekna keneh ngarah warisan ti sepuhna teh teu kinten sulitna saliwat mah ku araneh pisan ieu kajadian teh matak sulitna matak ruwetna ka alat nagara Surupa Wijaya. Henteu lepat salaresna kitu pisan ku saliwat mah moal bae salaresna tiasa kabuka sagala rahasia teh angin ku nu maha kawasa nu maha uninga kana sagala rupa perkara henteu hemengeun anjeunna mah ngabukakeun sagala rupina nu baruni sareng anu sakumaha nyumputna oge nya alat nagara nu dianggo sababna mah nu ngajalankeunana teh ulah Mang Ondi nya adilna nu maha suci teh bae nya Jang Ondi ari diemut mah henteu salah ngahukuman nu salah tan wande menang siksaan nu bener menang ganjaran kituna teh geus moal bisa dirobah sanajan ku nu sakumaha pinterna oge leres henteu lepat eta kasaoran teh upami diemut leres-leres mah namung sok aya oge eta teh numutkeun keterangan salah sawios jalmi mah aya anu sidik-sidik jahat jeung salah salamet numutkeun lahirna mah di dunyana teu meunang hukumanna naon malah langkung senang tapi ieu teh moal bebas ari tina hukuman batinna jeung hukuman akhiratna mah sagala amalna oge tangtu aya perhitunganana tina ganjaran jeung hukumanana Suruh Mang Ondi. Nadarongengna dugi kawengi malah nepi ka dijamu sagala didaharkeun dileueutkeun Mang Ondi den Rusmana istrina sareng Budiman teh sanggeus meh jam 11 leuwih kakara pamitan sadayana warangsul nu kantun nganu kagungan bumi Mang Ondi mulih kanaripan Budiman den Rusmana katut istrina oge marulih ka bumina. Kocapkeun ayeuna pamiarsa tentrem pisan hatena Budiman teh ayeuna mah digawena jongjon tuhu kana sagala rupa kawajibanana kudununganana kapake lantaran gancang pisan ngartina kana sagala pagawean
lalakon nugas kaliwat susah payahna nugas kasorang teu karasa nu sakitu tahun-tahun dilakonan ku Budiman teh ayeuna geus ganti ku Sukabunga. Betah loba kagumbiraan jeung kasenangan kakolot seeutik bae mah geus bisa mere maweh tina ladang kesangna sorangan. Dahar pake geus henteu nyusahkeun deui kolot. Jeung baraya geus terepung jeung dulur oge geus bisa paamprok neng mari nu jadi panyileukan hatena sasatna geus kanyahoan ku manehna sarua pada mika beratna ngan kari sabar bae nunggu waktuna dikadarkeun ku pangeran nalikeun jodona. Nu ngarah-ngarah kana patina geus tembong malah geus aya dina tahanan anu wajib ngan kari nunggu putusan pangadilan anu nangtukeun kumaha perkara saterusna. Awakna beuki lingsig kategepanana beuki tembong komo beuki tambah-tambah kagumbiraan hatena henteu asa nunggelis teuing neng mari oge geus kenaleun jeung adina teh mindeng neng mari jeung adina sok amengan ka kota kacida pisan layeutna henteu jiga-jiga anu arang panggih. Budiman oge kungsi bareng jeung neng mari ibuna sareng Pawijaya ngahaja nganjang ka uwana di Jakarta malah ka Cianjur oge kanu jadi indungna jeung ka eyangna Budiman neng mari jeung neng tati teh kungsi nerepangan. 3 bulan ti waktu Budiman jeung sepuhna ka kantor polisi dina hiji poe kengeng deui panggilan ieu mah lain panggilan ka kantor polisi jiga nu enggeus tapi menang panggilan ti pengadilan baris nyaksian Pasudarma jeung Ramana Omo jam hari jeung batur-baturna nu aya genap urangna. Kacida Budiman kagetna sanggeusna nyahuan sidang pangadilan si Horeng Sudarma tunggal keneh barayana tapi geus jadi sakitan nu didakwa sababaraha rupa dakwaan. Nurutkeun dakwaanana Sudarma jeung Ramana geus dituduh ngaracun akina sajeroning keregering, kaduana geus nyieun komplotan maehan Leknan Kurnia, katiluna geus nyieun surat wasiat palsu, kaopatna geus sababaraha kali niat maehan Budiman. Sidangna di pangadilan menang 3 balikan kulantaran bukti-buktina jeung kuat saksina kalawan kuatna pangakuan Omo Jamhari jeung 4 batulna nu jadi tangan-tanganna Sudarma. Ku pangadilan Sudarma geus diputuskeun menang hukuman bapana jeung sakabeh komplotanana oge eueuh anu kaliwat pada menang bagian hukuman satimpal jeung kajahatan nu geus dilakukeun. Ti pihak pangurus oge aya nu kahukum nyaeta salah sahiji pamong praja nu geus wani-wani mere tanda tangan kana surat palsuna Sudarma jeung bapana lantaran menang panyuap nu lain lumayan gedena. Sagala kakayaan Haji Abdul Ghani nu geus ragrag kaleungeun Jajuli jeung Sudarma ayeuna jadi milikna Budiman jeung ahli warisna. Sakumaha eusina nu ditulis dina surat wasiatna Haji Abdul Ghani anu sah kalawan disahkeun ku kantor notaris kantor agraria jeung nu sejena nuwatan kana eta surat waris teh. Sakur nu geus dijual oge ku Sudarma kudu diganti ku bagian warisan bapana kalawan Sudarma kudu nanggung sagala ongkos perkara. Atuh harta bandana Sudarma teh beak deui kabeh oge geus pindah tangan anu puguh mah hasilna sarakah jeung seubos sorangan teh ngan saukur hukuman wungkul. Sanajan maranehna ngarasa kaduhung jeung menta dihampura oge ka Budiman teh henteu bisa kumaha. Maranehna kudu bae ngalakonan sagala hukumanana. Kaluar ti pangadilan teh Jajuli jeung Sudarma katembongna lungsep pisan tina panonna Ramas Bas ku Cipanon. Leungeunna dibangkol bari digendeng ku polisi diabuskeun kana mobil. Nu geus nyampak aya di luar nu biasa turun sedan naik sedan teh ayeuna manehna ngasaan tumpak mobil paranti tahanan. Budiman jeung barayana oge hari hatena mah watireun pisan tapi henteu bisa kumaha da geus bongan pagaweanana. Marulihna teh aya nu salah sauran ti pangadilan teh teras bae narae kana mobil sawareh kana sedan Pawijaya sawarehna deui kana jeepna Pamayor Rukma. Marulihna sewang-sewangan baik kasabumina sabumina Budiman oge henteu ngiring sareng Pawijaya tapi sareng Mayor Rukma nu ngahaja ngandag Budiman. Sagala rupa kakayaan akina geus bisa dibereskeun ramana Mayor Rukma geus nampi hakna ti saderekna eyang istri Budiman numutkeun serat wasiat teh
Ibuna Ondi oge nya kitu keneh adi Neng Asih Budiasih ku Budiman geus di bagianan sakumaha mistina. Budiman jeung ibuna geus nyicingan gedongna urut akina baheula dinaripan, malah adina oge ayeuna mah sok remen datang ari dina waktu pre henteu sakola mah. Dina hiji sore di bumina Budiman ngariung sadayana sepuhna karempel keur ngabadamikeun tina urusan putrana. Budiman nu bade ngalamar ka Neng Mari putra Pawijaya. Kalayan rempug di para sepuhna dina malam minggu, Budiman nu disesepuhan ku Kapiwa Mayor Rukma sareng Mang Ondi geus marios ka bumi Pawijaya ngalamarna ditampi. Kalayan bingaheun pisan sumawonten ari nu janten putrana mah Neng Mari geus lain caritakeun deui atoheunana teh teu aya geusan pamandekanana sanajan gunung gede keneh kabungahna manah Neng Mari. Cunduk kana waktuna ninggang kana mangsana waktu anu geus ditangtukeun, mangsa nu geus dikeresakeun ku Allah nu Maha Kawasa, ninggang kana jodona Budiman ka Neng Mari. Katilu poena sanggeus hajat nikahna Neng Mari ka Budiman di bumina Pawijaya teh parantos sepi deui ngan di lebet bumi nu ngariung teh. Budiman jeung bojona mertuana istri pamegat keur mayunan Mang Ondi nu lat sumpingna kana ondangan lantaran aya uruskeun ka Jakarta. Akang teh asa teu puguh Ondi, asa aya nu poho rarasaan teh. Ari diingat-ingat nu poho teh Ondi teu katembong-tembong. Sumuhun abdi oge sami emot nama kantenan mung kumaha atuh dah watos ku Kang Mayor Rukma hoyongon ka dieu. Ibuna nuju teu damang kapaksa wae abdi ngelehan maneh sareng pun bojo tunggu di ditu. Nya akang oge lamun teu diwartosan ku anjeunna mah rada wae keheul ka Ondi teh. Sumuhun moal lepat mung abdi teh nyangakeun kawilujengan wae ka sadayana. Moga-moga cep Budiman sareng Neng sing kengeng taufik hidayahna pangeran, sing lulus mulus laki rabina, jeung sing parak rezekina, panjang jodona, panjang yuswana, sareng sing seueur putrana. Sur Mang Ondi bari imut ngareret ka panganten istri pamegat. Ulah seueur-seueur teuing atuh Mang, ari etaeun teh Mang mah. Sur Neng Mari bari imut ka carogena. Lain yang Ondi acek mah data acan terang kumaha lalakonan umatak tiasana kanyahoan Sudarma nu ngarah-ngarah ka Budiman jeung maotna Kang Asep Kurnia ku bapana teh. Eta deui eyangna diracun cenah saur hakim. Panjang sumuhun cariosna teh rupina upami ditetek mah moal tamat sawengi waloro Mang Ondi ka istrina Pawijaya. Atuh ringkeskeun wae Ondi, da Kang oge henteu nyaho kabeh, hayang nyaho sawarehna deui. Budiman oge meureun hayangeun terang nu matak pehek atuh ayeuna caritakeun suruh Pawijaya. Kieu sakaterang abdi mah kapungkur abdi parantos nguping Ama Haji kagungan rayi sareng rayina teh kagungan putra jenengan Sudarma. Tah ibuna Sudarma teh sok sering nyuhunkeun artos ka Ama Haji kangge putrana teh malah sok dicandak anakna teh. Kujalaran Ama Haji hawatoseun eta istri sok dipasihan bae, malah gerehana oge Ibu Haji sami hawatoseun sok masihan upami kalarasan ka anjeunna teh. Da anjeunna uningaeun ramana eta murang kalih parantos henteu aya oge wartos pupus di pangbuangan. Sakapeung-kapeungeun mah ibuna teh sok mantuan barang damel ka anjeunna, tapi sok kitu bae ngan sakedap-sakedap. Tapi lami-lami aya wartos kagungan caroge deui, peleng bae henteu aya wartos-wartosna. Nya dugi ka abdi gede Kang Asep Kurnia oge sami sarakola dugi ka ngadamalna, malah dugi ka kagungan istrina. Dina waktosna zaman perjuangan oge sasarengan Kang Asep Kurnia janten kepala seksi, abdi janten anak buahna. Duka rupina parantos kitu parangna bae di daerah Tasik abdi sareng Kang Asep Kurnia diparengkeun pendak sareng Sudarma. Abdi mah ka manehna atos mahilap upami henteu manehna nembongkeun tanda mah dina bincurangna abdi moal emut. Ari cirina teh agong pisan, dina lebah bincurangna aya tanda tambal hidung ngajeblak buluan. Abdi sareng Kang Asep diajak ka lemburna, leres bae aya ibuna oge, malah ramana oge aya harita teh.
Tapi abdi ngarasa aneh kuramana pendak sareng Kang Asep teh budina kawas nu atoh dijieun-jieun. Ari bongoh mah sapertos anu ijideun pisan ka anjeunna teh. Abdi rada curiga, tapi ari Kang Asep mah henteu aya curigana naon, malah katingali sonona pendak sareng anjeunna teh benten sapertos karamana bae. Ngobrol itu ngobrol ieu nyarioskeun ramana malih istri mertuana sareng putrana oge dicarioskeun. Nya ari saterasna mah abdi sareng Kang Asep oge sering kadinya teh. Dina hiji waktos abdi dipiwarang nyangakeun beas ku Kang Asep ka kapi ramana teh. Sonten kinten tabuh 7 di markas abdi mios teh dugi kadinya tabuh 7:30. Ti katebihan keneh ku abdi parantos ka kuping di bumina aya tatamu keur ngobrol. Ku jalaran abdi geus curiga teh abdi teh nyaling keur heula ka pipir hoyong nguping saha jeung keur ngobrolkeun naon maranehna teh. Bubuhan di kampung jeung cicingna di imah biasa, imah rakyat leutik zaman harita nu di jero ku abdi katoong tina sela-sela bilik anu carang. Nu keur ngarobrol teh aya opatan, Sudarma jeung bapana tambah duaan baturna. Cek Sudarma ka bapana, "Nah abah make rek dipaehan Kurnia teh, keun bae atuh da tunggal keneh putra, meureun moal tegaeun sanajan abah henteu kengeng warisan oge." "Ah cenah maneh mah nyaho naon, ulah-ulah Kurnia nu jadi anakna, sedang bapana oge geus tega ka abah teh. Warisan ti akina maneh, abah mah teu kabagean pisan. Nu mata Kurnia kudu paeh, malah lamun teu mah boga anak, anakna oge kudu dipaehan. Keun bae ari geus paeh mah gampang tinggal bapana wungkul mah." Cek bapana Sudarma ka kuping ku abdi kaluar nu ngadongeng di jero imah teh. Ngan sakitu nu ka kuping nu keur ngarobrol kaburu budal atuh kapaksa abdi teh abus ka kolong ngadagoan baralikna. Beas teh henteu tulus dibikeun, hate ngaradak ngarasa lebar jeung cua ka Sudarma jeung ka bapana. Datang ka markas beas dipasikeun deui ka Kurnia. Babeja nu dikirimna eueuh di imah bae abdi ka Kurnia teh. Tapi Kurnia henteu percayaeun, isukna manehna indit sorangan kabeneran abdi jeung sabatur-batur geus meunang idin ti komandan pikeun patroli kalebah dinya. Ngan ukur beda setengah jam ku abdi dituturkeunana ka tembong di lebah eta imah aya sababaraha urang keur ngariung-riung hiji jelema nu kengeng ngaringkus disarandekeun kana pagar. Teu bae hate abdi nyangka Kurnia nu diringkus disarandekeun teh henteu talangke deui bedil dibekaskeun ka luhur maksad nyingsieunan. Si horeng maranehna teh loba baturna ari dor sora bedil ari borobot bae nyerang ka lebah abdi. Kawas nu geus diatur teu memehna kapaksa dilawan ku abdi sabatur-batur harita teh. Bubuhan deket keneh ka markas, bantuan geus datang manten, musuh mundur geus kalabur teu kanyahoan ka mana losna. Nu kasampa Kang Kurnia bae ngagoler awakna pinuh ku lobang tepak sababaraha pelor. Hate ngan kantun sedihna mayit teh dicanda ka markas. Kapalai istrina nu harita parantos gaduh putra hiji sareng nuju bobot. Mayitna dicanda ka Majalaya, diwidian ku komandan disarangan ku Letnan Rukma nu ayeuna parantos janten mayor. Tah mung dugi kadinya teras nama abdi henteu terang kana kaayaan putrana. Boh Kapaletnan Rukma oge margi teras papisah masing-masing pada gaduh tugas. Mung dina hate bae abdi emut kana amanatna Asep Kurnia kantos nyarios ka abdi ngawiatkeun putrana supaya dilongokan sareng dipangapingkeun. 18 tahun abdi henteu kapendak nya wangsulna ti Medan. Abdi udur dugi kalami pisan malih dibebaskeun tina tugas abdi teh lantaran awak abdi henteu sehat. Saparantos wangsul kasepuh sehat deui soteh bakat ku ngeureuyeuh lalandong atau sehat abdi didamel deui ka partikulir kengeng dunungan di Pasudarma. Dina hiji dinten abdi nganjang karerencangan digawe nu ngaran Omo. Dumadakan manehna teh nyuguhan inuman cenah mah pasihan ti Padarma. Tapi ku abdi henteu diinum harita teh. Abdi teu beuki sareng cantuman nginum anu kitu. Atuh seep bae ku manehna sorangan eta inuman nu sabotol teh. Nah ari parantos seueur manehna nginum bat manehna terus ngocoblak nyarita nu lain-lain
makanya nyaritakeun rek nan kurnia sagala rupina mah mabok si omo teh. Rasa abdi emut kana cerita dina buku nu mabok mah sok ngabudalkeun rahasiana sorangan. Bet asa diingetan hate abdi teh. Teras si omo ku abdi ditanya lalakonna. Abdi ngagabag sanggeusna si omo mukakeun rahasiana. Si horeng si omo nu jadi gorombolan teh nu kapungkur geus maehan ka Asep Kurnia. Ieu oge pangna bisa kitu teh. Inisiatifna Sudarma jeung bapana nu ngaran Jajuli. Abdi mereketkeun maneh nahan amarah. Hayang nyaho maksudna saterusna nya sakabeh rahasia dununganana teh budal kabeh. Rek ngarah pati karamana Kurnia sareng rek ngarah pati Budiman oge. Si omo teh nerangkeun ka abdi sarupa oge teu aya nu dipindingan. Malah si omo teh nyaritakeun pa Sudarma palai janten mantu oge. Ari maksudna mah palayeun kana surat wasiat nu aya di lebat meja tulis. Jalaran rek digaleuh wartosna henteu dipasihkeun. Oh, paingan ari kitu mah Sudarma kungsi ngeukehan ka akang arek meuli meja. Hadena bae ku akang henteu dibikeun lantaranana mah lebar. Ingat kanu bogana nu matak henteu dibikeun teh jeung rada curiga hate. Teu kaharti Sudarma hayangeun kana eta meja lantaran akang oge nyaho Sudarma mah henteu resepeun kana barang baheula. Sur Pawijaya nyelang heula kana dongeng ondi. Pawijaya ka ondi teh sanggeus terangeun kana kayaan ngabasakeun tara bapa tapi ngaakangkeun. Baik teruskeun jeung ondi kumaha terusna teh. Sur Pawijaya miwarang neraskeun carios deui. Abdi kantos ka Jakarta maksad bade ngawartosan karamana kana maksad saderekna nu bade ngarah ka anjeunna tapi henteu kabujang jalaran Ramana Kurnia parantos pupus manten. Ku jalaran abdi curiga teh landong tilasna anu teu damang teh ku abdi dibantun parantos beres mah layona dimakamkeun. Teras bae abdi ngabujeng ka kantor Kakang Mayor nu parantos aya di Jakarta. Sagala rupi perkawis nu kakuping ku abdi diwartoskeun ka anjeunna sadayana. Malah landong oge ditembongkeun ka anjeunna teh numutkeun ka sauran Kang Mayor. Eta landong teh karerencanganana sanes landong nu dilandongkeun nu biasa dituang ku Amah Haji tapi racun nu dipake nukeran nu dihaja aya nu nyimpen dina tempat landong tapi henteu tiasa kumaha bade diperkawiskeun oge hawatos bae. Datang tos ngabarubahkeun layon Amah Haji kedah dikali sareng tangtos janten huru-hara. Mung Kang Mayor teh ari nyelidik mah aya saha-sahana nu sok ngurus Amah Haji. Aya kengeng katerangan anu ngaladenana teh babuna ngaranna Minah. Ieu teh barayana keneh Sudarma ti ibuna wartosna mah mung parantos rada laer. Ah sakitu wae cekap panginten da ieu ti corona parantos tuhureun kedah ditiisan heula rupina mah sur Mang Ondi bari ngarongkong kana gelas nu dieusi cai enteh. Nya ayeuna mah tinggal salametna sararea oge. Pek atuh urang kaul ku ngopi wae saaya-ayanya Jang Ondi sur istrina Pawijaya bari gumejang. Atuh teras bae sadayana ngaraleut bari saruka bingah pisan rehna geus hasil maksad. Tiasa ngabelaan ka Asep Kurnia sareng putrana nu parantos leungiteun waris ti sepuhna. Parantos wengi nembe Mang Ondi teh mulih di bumina Pawijaya kalayan ku Budiman dinuhunkeun heula. Budiman sareng Neng Mari nunuju oleng panganten parantos mungkur ti payuneun Ramana lebet ka pangkuleman nyacapkeun ka sono sareng katineng nu parantos aya tauna dikemu di lebat manahna. Ngan kakuping sora Budiman hawar-hawar nyarios ka istrina. Neng teu sangka lamunan laksana. Jep bae teu aya soanten nanaon sadayana musnah kaalunkeun ku sagara madu nunuju banjir dina lebat impenan dua remaja nu keur ngojay dina amisna sari madu nu nikmat teu aya babandinganana. Tamat cenah ieu pamiarsa dongeng anu judulna Teu Sangka Lamunan Laksana. Kitu cenah pamiarsa geuningan ieu lalakon teh. Ieu mah pangintennya temana teh naon ieu teh tentang ahli waris pamiarsanya. Waris mawaris cenah ieu.
Mudah-mudahan atuh tina ieu dongeng aya sasieun sabenyeureun manfaatna. Mudah-mudahan dina dinten enjing Mang Cecep Gor Bacep tiasa medar deui dongeng anu sanesna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.